Duh, aing boga balong hiji-hijina nya saat lauk sero deui ieu teh. Ulah ngeluh wae. Dan beberes. Naon heula nya. Aing mah dangdan deui kudu aing kok cari di hijina jaba kieu gawean loba keneh ngarit we lah. Aing antara si Jalu capek, bosen gitu. Udah kumaha deui da euy. Nyaah orang si Jalu. Kayak pikir-pikirnya urang teh resep ka si Neng Ara teh. Tapi udah orang sadar diri. Pagawean ngarit. Macul ka kebon. Kitu jeung kitu sapopoe. Nah Neng Ara rek daekeun gitu ka urang kieu. Aduh, coba orang boga kawasi preman itu tuh, aduh, motor halus, baju keren, atawa jual wae ku aing si Jalu nya euy. Jual si Jalu pakai meuli motor. Ami teh era teuing urang ngadeukeutan ka si Neng Ara. Tapi da urangnya euy ke si Jalu. Si Jalu dileletik diurus banyak geus gede dijual we. Tapi demi si Neng Ara ame teu era ngadeukeutan si Neng Ara jual wae ku aing si Jalu lah. Berarti dijual si Jalu urang moal capek deui ngarit. Berarti tinggal ka kebon ka sawah paling ka balong. Jalu ku aing jual atau meuli motor. Siapa Jalu hirup jeung aing ka ayeuna wae lah. Duh Jalu, selapar mana Jalu? Aduh Jalu sok siga rembul Jalu ami tereh gede teh isuk kurang mana rek dihilikeun jeung motor Jalu. Urang hayang kasih Neng Ara. Ayo urang teu boga nanaon mah daerah, urang hayang boga motor Jalu. Ami si Neng Ara bogoheun ka urang. Ulah ceuri katu Jalu, urang jadi menu sedih. Tapi cangtang tuh getang. Mana dihilikeun jeung motor geuna Jalu. Sakit euy. Tuh coba parab si Jalu erep deh. Sebalong can tuh saat kudu seunan teh.
Mana heula nepi gaweun teh. Oh, aduh ai. Urang teh pan masa et kamari boga janji ka si Neng Aranya. Duh, kumaha ieu mun panggih era urang. Ngabolaikeun janji ka Neng Ara. Duh, naonnya alasana ka Neng Ara? Maknya disebutkeun mah disurungkeun ku si preman eta tah lah, preman dong. Kumahanya? Tapi daerah ka si Neng Ara teh. Urang jalma teu boga. Si Neng Ara nya geulis, beunghar deui. Lah kabalong we ayeuna mah heula, keun we eta mah kumangke. Mau dicek gak di? Aing arah labis euy, sareng cek soro. Atuh situ. Wah, cek sia kan cicing heula. Situ na tuh. Mau dicai? Nya aing di bae. Yang ieu panter. Aing mah biasa. Andeng lah meuli sorangan situ. Jeung ududna satengah we. Pan aing mah pengurus jadwal. Gandeng. Jadwal si Bos. Kamari pulangan di Ceuici, acan di pulangan sore. Pan kamari di tahlilan cicihna. Henteu jeung gawat. Aya geura bukain mah mah tutup wae. Jeung ieu, jeung teh gelas sebuah panter. Mau Win? Hah? Mau? Heeh. Ale-ale. Sabaraha hiji? Hah? Yang beli 3 atuh. Aya mana hayang mah. Aya pulangan nu kamari geura aya keneh. Deh Bos. Males euy. Duh, sendal teh sangkieu. Kumaha heula kitu? Oh, bali dug kieu aing ngarangan tas di sawah. Asina ulin ka mana hiji deui? Alah, pali deh euy. Anyar alus. Sae. Limang icannya. Jailan ah. Mang ilok lain. Eta lauk. Halusnya cupang lain. Lain lauk nilem dan diplakeun ka balong. Halus euy. Halus atuh. Pakeun wae dieu. Ulah Bobel teh budak teh. Aduh, nilem aing. Sia ha? Bobel teh eta budak saha deh. Mun kapanggih ku aing disundatan deui sia teh lah. Bobel teh capek-capek ngalah ah. Budak sahanya eta tadi ah. Aduh, lauk uing. Nasib. Lauk ngasa kitu-kitu na. Yang andai ka mana urang lauk ya Allah. Siga ican itu baju naon ya? Aya kembang. Alah rawa ican. Nah, semangat. Baju naon ah? Aya Neng Ara. Ih, bersih tadi tas ngalah lauk. Oh, iya kembang wa. Ih, kanggo naon? Minta mas semangat we ya. Alah, sok isin. Nuhun, Neng. Mohon sami kami. Aduh, ini seungit keur emosi kieu dibere kembang ku Neng Ara. Duh. Ieu bungahna tika tulungan. Aduh.
aing deui tahan teh. Itu euy. Ganeng ara euy. Dateng di anjing. Astagfirullahaladzim. Kamari ka mana nih teh syuting kamu nih? Tapi kenal dok. saha itu nya? Punten ya. Oh, jeung tukang ngarit kamari. Aing pijakeun si Obos. Wajib ieu mah euy. Punten atuh nih. Salah mungkin kan gitu kan. Masih terngiang Penyambung lagu ieu naon sih teh? Slang. Oh kata. Kayak bos. Ning itu si Aldi lo lompatan. Siga nu di udag bagong. Naon deui maneh? Kunaon dari mana? Ning siga di udag bagong. Iya, Bos. Sok diuk ngomong naon? Info naon deui wae. Si ieu Sa neng naon kamari teh? neng Ara. Heueuh tah eta. Kumaha? Jeung tukang ngarit. Wah, cambung. Seriusan Nu bobongetan juga bagedor cau gitu jeung nang Tapi kan justru karena sawah aing garateung. wae kamari pan kitu ku aing udag-udag. Nah ada ya. Daekeun kitu pan hideung. Nyawa teh ngobrol duaan deui. Di belah mana? Itu di. Terus kumaha tuh? Sampeurkeun yuk, sampeurkeun. Ayo sampeurkeun wae. Sampeurkeun. Wanita Bos. Sorangan mantu aing. Ayo tuh. Ayo kiluan. Lempang motor? Hah? Lempang. Lumpang we lumpang. Lumpang. Motor Mama Lideo, Bos. Lain kitu. Ngelah. Ieu gitar kumaha? Teun. Piceun. Jadi sampeurkeun wae jubarkeun yuk. Ayo. Bang kawala anjing. Ayo. Gitar. Lontong dak teh nya. Cuman. Di mana, Di? Gusti. Aduh, tuh Bos ulin. Aduh. Gusti. Ini kasarnya di dia, Bos. Aing malah ledok. Itu Bos di hari banyak lah. Mungkin. Itu Ada heureun. jedog di hareup. Di hareup. Mana? Di hareup, Bos. Perlok wae aing. Setik atuh Bos. Setik, Bos. Pan conggelut kan Bos lah anu aya kawani mah Bos. Pamingkas kerja balik ke mana? Ka balong ya teh rek melakeun lauk. Kan lauk geus dia. Iya. Tong ditahan aing, tong ditahan aing. Saha nu nahan, Bos? Bos nu mundur. Buat warah ieu bener. Naon ye? Cicing kan? Aya naon? Aya naon? Ieu mah urus naon ieu. Tosan tos. Wanian ieu. Ceklan masuk. Aing diberi naon aing. Aduh, tos. Manehna naonan ngobrol eta. Tos. Aduh biung. Aduh biung. Ayo biung. Cepetan. Cepetan. Cicing heula. Awas. Iya ya naon heula ieu. Iya cepetan. Aduh, ya itu tadinya. Maneh wanianan ngadeuketan awe inceun urang nu kamari ieu. Iya, Ya sampean kitu Allah. asa Kumaha? Neng di nanaonan di ieu ngadeuketan nya goreng patut kieu yuhan aing mah juga balokeng nangku bayawak ya sini bayawak wah ieu. Iya, angin gitu guys ya Ican teh bertanggung jawab, bager, kerja keras daripada ulin ubrang abring ngeurit ka dieu. Naon mending keneh ka motor boga, babaturan loba, imah gedong, naon dibangutan juga itu lah. Wah, tapi mah teu butuhan nu kitu, butuhna ge nu bertanggung jawab, lin siga ulin ka ditu ka dieu, gawehan teu. Keneh ka kasep kieu lah. Nah, geus we jung bubar daripada dipanggil keluarga, diudah keluarga. Lah sia. Bubar. Nah, udah Jamaah kieu di parbeunkeun. Bubar. Astagfirullahaladzim, itu barudak. Sabar we nya, hirup mah peuri. Nuhun neng, aduh. Kalau perpisahan eta, Nuhun bubu, aduh. atuh Itu cenah tuh. bersih. Kurang mana dia teh preman mana sih? Kamari teh aya ngaganggu ka abi puung ge. Nuhunnya? Nuhun pan. Aduh, tah. Nya teh diwarah kitu ku kolotnya nah, eta preman teh lah. Kon wios daman teu butuh kuno kitu ieu. Danan itu mah tuda kaditu ka dieu sote ngandelkeun harta orang tua. Teu siga aa mah tuda bekerja keras, gitu bertanggung jawab. Jadi arisin. Apa da jalmi teu gaduh neng, kieu ka ayanana mah.
Yeuh, da abi mah teu ningali nu kituna ieu. Da kekayaan mah tiasa dipilari ku sasarengan. Gitu, nu penting mah bertanggung jawab. Terus teh hoyong kerja keras kanggo keluarga. Oh, gitu. Nuhun, Ayo nama mending mama heula yuk, kan kemarin teh janten mamna ka bumi abdi yuk. Berarti Tos we hayu yang ka ditu. yuk Ya atuh.